Ye ibadah mah kudu kumaha contoh siga salat maghrib 3 rakaat entong abong-abong keur sase tuluy ditambahan jadi 7 rakaat bid'ah eta teh ngaranna teh. Naon hartosna bid'ah teh anyar ngaya-ngaya Rasul teh nyontohan. Ubudiah mah sadayana ge dicare kajaba aya panitah sareng contoh gitu. Janten nerapkeun bid'ah teh dina leresan ubudiah eta teh. Tak kumar gitu apa akarna teh ti dieu. Janten we eta teh membabi buta istilah bid'ah teh. Jadi diteplakeun kana sagala rupa gitu. Terakhir abdi dilalahna teh ningali video aya ustaz ceramah ngebahas perkawis banyak orang yang apabila sudah selesai membaca Quran kemudian menutup dengan kalimat shadaqallahul azim, maha benar Allah yang maha agung. Itu tidak dicontohkan oleh Rasul. Berarti bid'ah cenah kitu teh. Kullu bid'atun dolalah sa Rasulullah teh. Tiap-tiap bid'ah, tiap-tiap nu anyar eta teh sasar wa dolalatun pinar. Tiap-tiap nu sasar teh geus dicawiskeun neraka. Nyebat shadaqallahul azim cenah bid'ah. Berarti eta teh sasar, berarti lebet neraka. Tah upami agama dibedol keluar teh logika ge jadi teu main. Jadi teu main logika ge upami agama dibedol keluar sanes kalebet kitu. Da kana mah kalebet pan aya hakikat di lebet teh. Da pami keluar mah penak jeung sasar. Bukti ketersesatan teh dugikeun ka dinya kitu. Majarkeun shadaqallahul azim teh eta teh bid'ah. Pan teu kaharti ku akal ge piraku gara-gara ngomong shadaqallahul azim kudu asup neraka kitu. Ieu teh kumaha urusanana ieu teh kitu. Terus lamun teu meunang ngomong shadaqallahul azim lamun geus ngaji kudu ngomong naon kitu. Piraku kudu ngahariring gitu. Ataupun ditutup ku kalimat-kalimat anu bebas. Da cek abdi mah Allah cenah shadaqallahul azim gitu ya. Penempatan bid'ah eta teh janten membabi buta gitu. Pan watir mah umat panginten. Jadi bingung nu mana ieu teh nu bener teh. Sementara lamun nu hiji ngarasa bener, nu sejen teh jadi kudu salah gitu. Cirina nyepeng agama ku hawa nafsu teh kitu gitu.